Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa li hakimin jeung milik Imam Hakim an Abi Hurairah upami teu aya alipan wal hakimu jeung ngaluarkeun Imam Hakim an Abi Hurairah ti Imam Abi Hurairah. Hadis diriwayatkeun di Imam Hakim, diriwayatkeun di Imam Abu Hurairah. Aya hadis kieu unggalna al jannatu tahta dhillis suyubi. Al jannatu ari surga eta tahta dhillis suyubi, aya di bawah, aya di handapeun korepat pedang. Aya di handapeun iuh-iuhna pedang. Ieu nerangkeun tentang jihad gitu. Panbabnya di bab jihad. Terus ku jalma tadi pahami. Oh, berarti bahwa orang teh kudu perang atuh gitu mah. Teu apal prosedurna anu akhirna sanggeunahna perang teh. Asal jalma kafir perangan, asal jalma kafir perangan. Aya anu teu akur jeung Al-Qur'an disebutkeun tagut. Kitu jeung kitu kan teh cara memahaminya teh. Sabab teu dihubungkeun jeung keterangan nu saja. Coba upami ayeuna digabungkeun heula jeung keterangan anu sajian. Tidak semata-mata perang secara mutlak atuh. Surga teh, pan surga teh dina keterangan mah al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, dina hiji keterangan mah bahwa surga teh aya di bawah telapak kaki ibu. Keterangan depan gitu. Terus aya keterangan anu tadi man kana pitolabil ilmi nabi. Saja anu keur aya dina neangan ilmu manfaat sarua jeung neangan surga teh pan peryogi digabungkeun. Cuk barudak mah peryogi dikolaborasikeun teh pemahaman seperti kitu teh. Ulah lamun geus hiji teh hiji we. Siga jalma ditakdikir dina keterangan bahwa afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Teu aya dikir anu pang afdhalna iwa la ilaha illallah. Sehingga dikirna teh eta we. Dibere sholawat eta mah teu afdhal. Dibere ngaji Quran eta mah teu afdhal. Nah ada kitu cara pemahamanna kan jadi jinjat pemahamanna teh. Jadi assalamualaikum ya langsung la ilaha illallah. La ilaha illallah langsung. Afdhal dikri dina pang afdhalna dikir. Aya depan keterangan-keterangan anu sanes tentang istighfar, tentang tasbih, tentang takbir, tentang tahmid, tentang sholawat, tentang ngaji Quran. Aya keterangan anu sanes. Jadi akibatna sapotong teh kitu tak nyaho kana sapotong teh kitu. Wa Tirmidzi sangaluarkeun Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah anil Miqdad bin Mahdi Kariba diriwayatkeun ti Miqdad bin Mahdi Kariba. Itu disebutna tuh tarkib masjid. Dua kata dihijikeun. Dua kata anu beda dihijikeun, dijadikeun sebuah nama. Disebutna murakab tarkib masjid. Rek nami jalmi, rek nami kampung, nami naon. Di urang aya buah batu. Pan bingungeun, batu aya buahan gitu. Lain gitu maksudna. Eta menjadi sebuah nama buah batu. Kiara condong. Li syahidi indallahi riwayat Imam Tirmidzi riwayat Mahdi di Miqdad bin Mahdi Kariba aya keterangan nyata li syahidi eta tepikeun jalmi nu maot syahid indallahi mung Allah sittu khisalin ari genep perkara. Kahiji yaghfiru ngahampura Allah lahu ka si syahid bi awwali daqatin dina mimiti tebasan. Wa yara jeung bakal ningali ieu syahid maq'adahu kana tempat diukna si syahid minal jannati di surga. Wa yujaru jeung bakal diliwatkeun ieu syahid min adabil qabri. Wa yujaru jeung bakal disalametkeun ieu syahid min adabil qabri tina siksa kubur. Wa ya'manu jeung bakal reug bakal aman ieu syahid minal fazail akbari tina kakaget anu pohar.
wa yudamu jeung bakal ditunda ala rasihi dina sirahna syahid naon tajul waqor mahkota keagungan al yakutat anu mutiara tina mutiara minha tina eta do yakuta khairun ari anu leuwih ade mina dunya tibatan dunya wa ma jeung perkara piha anu aya di alam dunya. Eta mutiara tina yakut teh leuwih alus tibatan dunia beserta isinya. Wa yuzawiju jeung bakal kawin ieu jalma nu mati syahid sintaini wasabina jaujatan. Ka 72 pamajikan. Minal huril ain. I bidadari anu culeuk panona. Dikawinkeun pamajikan 72. Wayasma'u jeung bakal bisa nyapaatan ieu jalmi nu maot syahid bisabina di 70 min akribai ti pirang-pirang kerabatna ieu nu mati syahid. Eta genep kelebihan dipasikeun ku Allah ka jalma anu mati syahid. Mantap jalma anu boga kawani mah atokeun bisa. Kana perang teh Allah kasieun. Ayo mah diajak perang teh. Sementara pan nyali jalmi kawani jelema kan beda-beda. Tuh. Urang diajak perang, betul pura-pura diajak perang. Dicarikan gua pemajikan tau dia bisa ngelawan. Lewat. Tadi bagi-bagi atuh. Kan lamun aya jalmi anu urang teh bisa ngalaksanakeun, mat lamun hade mah tong dibarengan ku ngewa. Aya jalmi nu wanian kan dukung gini anu aya kawani mah dukung. Ulah ieu mah nuturkeun teu ngajelek, jelek. Sia eta mah galak-galak teuing cenanya. Kabatur teh kitu jeung eta mah. Aya nu mabok teh, main tampiling we, nya alus we. Keur boga kawani mah. Ngelamunkeun urang. Urang mah rada goreng, naon sababna? Begitu ditampili teh batur kana kabalikan beun urang. Wa muslimun sareng alwar Imam Muslim wa Tirmidzi sing Imam Tirmidzi. Ani di Mas'udin di Imam Ibnu Mas'ud. Inna arwah syuhada sanyana para ruhna orang mati syahid. Tapi ajwa pitoilin aya dina beuteungna manuk khudrin anu hejo. Laha eta tetep kana toil khudrin kona dilu ari sayang. Mu'allaqatun anu digantungkeun bil arsy kana aras. Tasrohu anu rareureun ieu manuk fil jannati di surga aya saat di mana bae karep ieu manuk. Nah, keterangan ieu teh sami sareng tadi tah. Nerangkeun nyata ngabahas perkara anu urang teu pernah digali. Ngan kusabab ieu datangna tina hadis dijelaskeun ku para ulama, kira urang rek percaya. Ngan ari otak mah tetep bakal teu kaharti ceuk otak deh. Dan diberi keimanan, diberi keyakinan. Summa takwi, terus nempat ya manuk teh til kalkona dila eta sayang. Pattola'a ilaihim, maka ningali ilaihim ka ieu syuhada saharobuhum. Pangeran ieu syuhada ittila'atan kalawan sakali pandangan. Faqala teras nyarios Allah, hal tastahuna syai'an? Hal tastahuna nahami kahayang ngarajeun kami syai'an kana hiji perkara? Qalu ngajawab ieu syuhada, ayu syai'in nastahi. Ayu syai'in ari perkara naon Gusti? Nastahi anu mikahayang abdi sadaya. Wa nahnu bari ari abdi sadaya eta nasrahu geus reureuh abdi sadaya fil jannati di surga hayatu nasya'u di mana bae karep abdi sadaya. Hayang naon atuh Gusti abdi geus di surga di mana wae oge tempat du geus dipikahayang geus disalaksana. Yang alu bidamal Allah bihim kaya syuhada dalika karena itu pertarosan salah sama rotin tilu kali. Palamma ro'aw maka tatkala naringali ieu syuhada annahum kana sanyana syuhada eta la yatruku moal teu bisa ninggalkeun ieu syuhada min ayyas alu tina yen barang penta ieu syuhada.
Nah saparantos na 3 kali ku Allah ditaruh seperti itu, para syuhada berpikir yang eta teh pertarosan ti Allah anu kudu disubadanan ulah ditinggalkeun. Qalu maka nyarios ieu para syuhada, ya Rabbi, naon atuh Gusti abdi hayang naon ya? Abdi teh geus di surga, di mana wae abdi teh fasilitas bisa ditempatan ku abdi teh. Tapi ujung-ujungna cek eta syuhada, ya Rabbi, nun pangaran abdi, nuridu ngarepkeun abdi sadaya anturodda, kana yen antarudda, kana yen ngabalikeun Gusti arwahana, kana arwah kana ruh abdi sadaya fi ajsadina dina jasad abdi sadaya. Hatta naktula sehingga rek perang deui abdi sadaya fi sabilika di jalan Gusti marratan ukhra dina balikan anu saedia. Dipikir dibulak-balik ngeunah menang buruhan jadi jalma mati syahid. Anu akhirna Gusti balikeun deui ari ka alam dunya. Oh. Ada rek perang deui abdi tuh. Sabab eta teh nikmat. Qala ngadawu Allah innahu qad sabaqa annahum ilaiha la yurja'un. Innahu sanyana kalakuan eta qad sabaqa Gusti heula naon annahum sanyana lagi syuhada ilaiha ka alam dunya eta yarjiuna moal balik deui kabeanana. Atuh eta mah geus dipon geus aturanana. Yen moal bisa balik deui ka alam dunya. Qalu nyarios ieu para syuhada. Fa'ablig maka muga nyampekeun Gusti anna ti abdi sadaya ikhwanana kadulur-dulur abdi sadaya. Atau upami kitu mah sampaikeun Gusti yen kayang abdi teh siga kitu. Panzala mangka ngalungsurkeun ya Allah taala kana ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Ngalungsurkeun Allah kana ayat wala tahsabannal ladzina teh nyarioskeun ka hayangna jalma-jalma anu mati syahid balik deui ka alam dunya. Wala tahsabanna jeung ulah boga sangajaan anjeun alladzina qutilu ka jalma-jalma anu terbunuh ieu alladzina fi sabilillahi di jalan Allah amwatan kana mararam. Tong disangka geus marawat jalma anu mati syahid. Bal ahyaun balik ta ahyaun syuhada teh harirup inda rabbihim sandingan pangaran ieu syuhada yurzaquna dirizqian ieu syuhada parihina bararungah ieu syuhada bima kusabab perkara ata anu masihan hum ka syuhada saha Allah min fadlihi tina karunia Allah wa tadani bisaradin wallahu